Bismillahirrahmanirrahim. Saban-saban robah mangsa ganti wanci, ilang bulan karuyung tahun, sok mineng kabandungan manusia, sanajan ngalamun salaput umur, kahayang patema-tema kaharep ente direureuh, dak gening anu karasa mah angin kadar ti pangeran. Manusia kadar rencana kabul aya tinu maha kawasa jeung maha agung. Urung gempur lampu agung, siang lempang ngabaledah, kurasa nu ngabasa, kubasa nu mangrupa, kurupa nu ngarungkara, ku ungkara nu nanggara, ku tanggara nu ngayuga, ku uga nu ngawaruga, ku para putra Sunda anu nitis lan nyukma. Kami ti jauh keneh geus waspada jeung sadar, yen zaman lan mangsa pasti obah. Tantangan ke masyarakat adat mikin kadieu mikin berat, tina wawates lembur geus teu katadah ku kamajuan hirup. Kami tetep teguh patuh keur ngalaksanakeun amanat wiwitan, jeung kami tetep yakin lembur adat Sunda tetep ayem tentrem. Nu penting ulah ngaganggu jeung diganggu, jeung ulah ngarigikeun komo dirugikeun. Kami siap mulang jeung sasaha oge wae, tetapi nanu aya mangpaat kana kahirupan balarea, kami mah patuh kana hukum jeung kahanana alam nu diciptakeun kanu maha kawasa. Sabab kami tiasa nigelan wangsa, tetek ajeg sanajan obahna zaman. Sabab indung nu jadi simbol, panyipuh kembang tujuh rupa nu baris mere tanggara, sengitna jati Sunda, cai sejeroning kalapa nu baris mantri ngahadiran kana sukma. Jati Sunda galatenging babar Sunda, dina uga nu ngawaruga. Hayu-hayu urip kang urip, cicipta kang waras, cicipta Allah, cipta rosa cang kawasa. Cek huruf ba wujuding Allah Rasulullah, wujud ngudut badan lan sukma, cek badan wujuding manusia. Muga-muga urang saestuna balik deui kana Purwadaksi. Mugia bagja waluya para putra Sunda, sanajan wangsa tes obah. Muga-muga bagja waluya para putra Sunda, tiasa anu ngigelan zaman dan wangsa. Madep kadayeuh ka wangi.